Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah duri, buah alpukat, daun salam, daun sereh. Loba istri, loba pameget, ngajawab salam ngan sawareh. Ucapkeun salam hukumna sunnah, ngajawab salam hukumna wajib. Nucan ngajawab salam diulangi ku sim kuring. Nu ngajawab salamna kompak harus bareng didoakeun ku sim kuring muga-muga tereh lunas hutangna. Giliran hutang amina tarik. Ya hujan kumaha teruskeun. Ka lebet bae ka tengah anu kahujanan. Insyaallah hujan nyandak berkah, tetesan air hujan insyaallah ngajantankeun rahmat ka urang sadaya. Sakali deui assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduka liman awdahta lana subulal hidayah wa azahta ambasyairina gisyawatul ghasiyah wa nusalli wa nusallam ala man arsaltahu syahidan basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa azim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Shadaqallahul azim. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin, waladin sholih, wa ilmun yuntafa'u bih. Al-mukarramun, para alim ulama, para kiai, asatid wal asatidah, wabil khusus sesepuh pinising sepuh, tokoh masyarakat anu teu tiasa disebatan hiji-hijina ku sim kuring insyaallah tengirangan kana kahormatan. Wabil khusus guru sim kuring, guru urang sadaya, Kang Ade ti Sukamukti beserta jamaahna anu ku sim kuring dipihormat sareng mugia dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tehilap aparatur pemerintahan Desa Pesing sareng sadaya jajarana anu aya di Desa Pesing anu kusim kuring dipihormat, hadirin jamaah, para bapak, para ibu, tamu undangan, wabil khusus sahibul fadilah, sahibul hajat, Bapak Andi beserta ibu beserta keluarga anu kusim kuring dipihormat sareng sadayana mugia dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama ugi anu langkung utama hayu urang panjatkeun puja-puji beserta syukur ka hadrat Allahul Ghafur nu mana berkah kudrat iradat mantenna. Alhamdulillah urang sadaya tiasa bersilaturahmi, bertatap muka, bermuajahah dina raraga idkhalus surur nuhonan pangangkirna Bapak Andi sakulawargi dina acara walimatul hitan Ananda Samil Akbar Nur Sabandiah. Mudah-mudahan Ananda samili anu parantos dihitan ngajantenkeun putra anu soleh, ngajantenkeun putra anu tiasa ngangkat derajat ibu ramana, agamana, sareng nagarana, amin ya rabbal alamin. Hadirin bapak, hadirat ibu rahimakumullah, salarana sim kuring tos teu kabagian jadwal. Margi waktos paan di kabumi sim kuring cenah kabagian jadwalna jam 8, jam 10 tos beres. Ayeuna jam sabaraha ya? Oh, setengah 10.
berarti setengah jam ya, kebagian setengah jam. Alhamdulillah. Sampai jam seberapa biasa pengawasan di dia? Jam 11, jam 12. Wah, bawa aliran sesat ya. Pengajian sampai penting. Sampai jam aya dua kubu antara jam 11 yang jam 12. Sejam 3 belahnya. Siap sampai jam 3. Alhamdulillah kuring nanu teu siap. Hadirin bapak hadirat ibu rahimakumullah, di hitan itu salah satu sunnahna baginda Nabiullah Ibrahim alaihis salam. Kunaon sanes sunnahna Kanjeng Rasul, sabab Kanjeng Rasul mah begitu ngalahirkeun parantos di hitan. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menyerukan kepada Nabi Allah Ibrahim, menyerukan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa umatna Kanjeng Rasul supaya bisa mengikuti agama atanapi sunnahna Nabi Allah Ibrahim alaihissalam nyaeta disunatan. Salah satu sejarah para bapak ibu supaya apal sejarah, hitan itu pertama anu ngalaksanakeun hitan teh Nabi Allah Ibrahim. Dina kitab Jawahirul Bukhari, Nabi Ibrahim di hitan teh di usia 80 tahun. Mangkaning di zaman Nabi Ibrahim rata-rata jelma jangkungna 6 meter. 6 meter, jangkungna 6 meter. Disunatan, maka didinya diceritakan Nabi Ibrahim disunatana make kampak. Make kampak, soalna coba 6 meter eta kokocopna bae sabaraha senti. Ya. Ibu-ibu tong dibayang, ieu mah carita lain bayangkeun. Nah, kenapa Nabi Allah Ibrahim di hitan? Pada waktu itu Allah subhanahu wa ta'ala miwarangkan Nabi Allah Ibrahim, cek Allah, wa idh ibtala Ibrahim rabbu kalimatin fatammahunna. Nembalan Allah geuning hara SKB suka teh. Oh nya hujanna tambah gede ya. Cek Allah, wahai Ibrahim, ketika Nabi Allah Ibrahim dipiwarang ku Gusti Allah, piwarang nyempurnakeun di antara organ tubuhna, Nabi Ibrahim ngaca ningali naon anu kira-kira pantes disempurnakeun. Ti luhur ka handap, ti handap ka luhur ka gigir. Cek Nabi Ibrahim naon ieu nu kudu disampurnakeun. Akhirna Nabi Ibrahim gancangna carita belahnya ambeh tereh. Gancangna carita ngilari organ tubuh teu aya anu pantes disempurnakeun, tos kitu anjeunna ngabuy ka anggeanana pas dina gagaduhan dibenyeng-benyeng ieu nu siga permen karet ya. Teu kaciri ongko ieu malah mun dipijeun. Akhirna ku Nabi Ibrahim eta dihitan. Perjalanan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, ieu teh Allah menyerukan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam umat-umatna supaya dihitan. Jadi Bapak Ibu, eta hitan teh sanes wajib tapi sunah. Naon hartina sunah? Dilaksanakeun menang ganjaran, teu dilaksanakeun moal menang dosa. Jadi bisi aya pamuda dipesing arembung disunatan tong dipaksa kajeun teuing. Sampai kolot kajeun teuing. Ya. Cuman aya bedana nu disunatan jeung nu teu disunatan dina cecewok. Apa cecewok? Naon? Ombehnya. Nah, dina ombeh anu disunatan jeung nu teu disunatan itu aya beda. Naon bedana?
bedana anu disunatan mah kahampangan, tos kahampangan dibenyeng dedehem 3 kali disebor selesai. Anu teu disunatan mah beda naon, begitu tos kahampangan eta kokocop dibenyeng heula, tos dibenyeng disriwidilkeun dikadilkeun gitunya, tos kitu disikat ngangge sikat kawat di bengkel nya. Atau beren getihan kajeun teuing bongan embung disunatan. Maka turunlah usul fikih mala yutimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Walaupun awalna asalna itu sunnah, tapi karena daripada engke loba madaratna mendingan kene geus wajibkeun bae eta disunatan teh karunya daripada engke disikatan make sikat kawati bengkel. Gitu eta asal disunatan. Naon tujuanana disunatan? Tujuanana disunatan punten Bapak Ibu, disunatan teh lain ngislamkeun jelema lain. Ari ngislamkeun jelema mah maca 2 kalimah syahadat. Disunatan teh lain diislamkeun. Tetapi disunatan teh hiji mengikuti sunnah, anu kadua disunatan teh ngajadikeun motivasi, ngajadikeun pelajaran. Naon pelajaran naon? Pelajaran pengorbanan. Artinya dalam kehidupan kita ketika dipinta oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun yang kita punya, apapun yang kita bisa harus diberikan karena Allah yang merintah. Disunatan sugan enak disunatan teh. Sok tanya ka bapak-bapak anu geus disarunatan, daek disunatan 2 kali tuh ya. Tetapi ini mendidik anak supaya eta si budak teh rela berkorban, rela mengeluarkan darah, rela berkorban demi perintah Allah Subhanahu. Maka lamun geus disunatan boh anakna boh kolotna kudu aya perubahan anu lebih baik. Naon perubahan lebih baik? Ulah disunatan mah ongkoh, geus disunatan salat tara, sodakoh tara, itu ieu tara, cuma sunatan boh hanteu. Hadirin Bapak hadirat Ibu rahimakumullah. Mana seperti anu tas dicarioskeun tadi. Ya, dicarioskeun dina hadis idza mata ibnu adam in qata'a amalu illa min salasin. Ketika anak Adam mati, maka semuanya putus amalnya kecuali 3. Nah anu 3, sodakotin jariyah. Hiji sodakoh jariyah. Sodakoh jariyah Bapak Ibu, lamun Bapak Ibu apal itu aya dina ayat Al-Munafikun, dina surat Al-Munafikun. Ahli kubur para Bapak Ibu begitu dongkap ka kuburan, eta cek ahli kubur fa as-saddaq wa akum minas solihin. Gusti lamun abdi dikembalikeun deui ke alam dunia, abdi rek menta izin ka Gusti kembalikeun deui ka dunia, abdi rek sodakoh. Teu ngomong rek salat, teu ngomong rek zakat, teu ngomong rek puasa, tapi ngomongna rek sodakoh. Naon sabab? Lamun kaula diizinan ku Gusti dikembalikeun deui ka alam dunia, kaula rek sodakoh. Maka Bapak Ibu, sodakoh teh gede ganjarana. Alhamdulillah. Ya mah kadang-kadang sodakoh teh Allah tambah teu. Di masjid pesing hari Jumat sok aya koropak teh. Eta bapak-bapak aya dibere ku si ibu jang ngeusian koropak sabaraha? 2.000. 20.000. Mudah-mudahan bohongna dihampura. Ya, 2.000. Ya, ieu mah di ditu jauh di ditu. Geus aing ngomongkeun batur mah goreng heuh. Ngomongkeun pamajikan kuring. Kasebut pamajikan kiai. Ka masjid ya, ieu jang ngeusian koropak ditepo 2.000 perak. Masya Allah, Masya Allah. Ceng teh ieu disaruakeun jeung ka WC umum 2.000. Bayar WC umum teh di POM, di pasar di mana sabaraha cing? Piraku di masjid ek saruakeun di WC umum. Terlalu. Nah, Bapak Ibu,
maka nu engke mah lamun bapana ka masjid berena ulah 2.000 sabaraha beureum teh sabaraha bisa bae 2.000 di obat merahan jadi beureum bere kagede 20.000 eta teh pangleutikna ari ibu-ibu resiko dapur sapoe sok sabaraha Bu woi di dapur sok bere sabaraha sapoe 20.000 sapoe mun saminggu sabaraha 140 ari ka masjid Jumaah saminggu sakali taunggal poe saminggu sakali piraku ejang pitayeun 140.000 saminggu adi jang ka akhirat ngisi koropak saminggu 20.000 untung malaikatna bager lamun malaikatna teh bager dipites-piteskeun beung jelema ya alhamdulillah maka sodakoh teh Bapak cek Kanjeng Rasul tadfaul bala nolak balai tajlibur rizki narik rezeki watulil umri manjangkeun umur eta sodakoh teh alhamdulillah maka ulah awal karena sodakoh teh bapak-bapak ibu-ibu osok sodakoh osok anu osok mah anu tara insyaallah engke marajin sodakoh insya bapak ibu aya dongeng wios dongeng caritana aya hiji jelma anu kerjana di properti terang properti perumahan proyek nah eta jelma gawe di properti di proyek geus 10 tahun geus kitu ngomong ka bosna bos urang teh geus lila gawe di proyek teh geus 10 tahun geeusan deuh capek menta pangsiun kumaha cek bosna boleh maneh pangsiun tapi dengan satu syarat naon syaratna pangnyeunkeun imah heula saimaheun deui engke beres nyeun imah karek maneh bebas pangsiun siap bos eta jelma nyeun imah buru-buru lamun cek bahasa Ciawi mah asjad apal asjad asal jadi hayang gewat pang siun begitu geus jadi dibikin kuncina tah kasih bos rumah beres tah kuncina berarti kaula bebas pangsiun cek si bosnya tapi ka dieu kaula moal mere hadiah nu macem-macem tah pesangona tah kuncina eta imah teh jang maneh cek si bosna geus kitu si karyawan tadi ngajak ka pamajikanna mah urang dibere imah kusaku si bos be urang ka imah barang dikontrol diwada ku pamajikanna cek pamajikanna inang nyeun sasi imah teh goreng-goreng teh nah deui atuh eta teh keramik teu lalempeng terus tembok oge henteu halus kumaha cek salakina bari nepak tarang pugu aing ge hanjakal nah deui ieu si bos ditanyain imah sugan teh lenjang aing nyaojang aing mah dialus-alus terus atunya geus penyesalan yang tiada henti hanjakal urang sodakoh teh ye sodakoh nganggepna teh eta teh jang batur makana merena laleutik coba lamun urang yakin lamun urang nyodakohkeun eta teh bakal kembali jang urang meureun merena gede bener teh bener bae deuh daripada benjol ayeuna kedeungdek bulan Rajab sok aya rajaban di dieu aya sok aya teu panitia nu mentaan kaunggal imah sumbangan yang rajaban aya sok merena sabaraha ya dengekeun duit ge duit eta lamun apal mah barisa ngomong duit teh aya duit di dieu 100.000 50.000 20.000 pas begitu panitia datang teh bade nyunkeun sumbangan kangge acara rajaban duit teh rame cek nu 100 asik aing nu dicopot ieu cek nu 50.000 tong GR sia gede teuing mere nyane 100 mah nu 50 bae lah nu 50 dipangloh deui nu 20 bae sampai di pilihan nu pangrabingna duitna ge ieu mah di ditu jauh di ditu di dieu mah moal
insya lamun urang apal urang ngerti eta sodakoh teh lain jang batur hakikatna jang urang-urang kene seperti tadi jalma anu gawe di poperti lamun apal ieu mah jang urang meureun di alus-alus. Nah kusabab sakitu anu kahiji nyaeta hikmah tina pengajian nu ayeuna yuk urang gemar bersodakoh. Sabab ku sodakoh teh hiji manjangkeun umur, dua nyegah balai, tilu narik rejeki insya hiji. Anu kadua waladun soleh, anak nu soleh. Bapak ibu ari soleh teh naon? Lamun ngaran soleh di Ciawi ge di Karungan duka saberat treukeun beureunh eta ngaran soleh. Di dia aya? Alhamdulillah. Ya dengekeun soleh ya. Dina kitab Minahus Saniyah dauhan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya Aliyu wahai Ali, wali solih salasu alamatin, tanda-tanda jalma soleh teh aya 3. Naon nu kahiji? Yaslu bainahu wa bainallah. Orang yang bisa mendamaikan dirinya dengan Allah. Moal kasebut soleh lamun eta jalma teu bisa damai hatina dengan Allah. Mana disebut damai hati dengan Allah? Damai hati dengan Allah teh hatena yakin bahwa rezeki geus ngatur ti Gusti Allah. Ieu mah kadang-kadang pamajikan menta dipegat kasalaki gara-gara menta pangmeulikeun emas teu dipangmeulikeun. Komo ayeuna keur musim wabah, musim paceklik, loba nu pepegatan gara-gara ekonomi. Eta ngaranna jalma teu bisa mendamaikan dirinya dengan Allah, teu narima kana takdir. Makana alhamdulillah tadi simkuring mireng ya Allah jamaah di dieu tos aya kegiatan jamaah yasinan salah satu ikatan majelis. Alhamdulillah dengan acara yasinan dengan acara majelis itu akan berdampak hatinya selalu ingat yakin kepada Allah Subhanahu. Maka kunci anu pertama kita harus mendamaikan diri dengan Allah Subhanahu. Kumaha damai jeung Allah teh nyaeta tadi narima kana takdir. Kahartos ibu, bapak kahartos, simkuring emut cek guru simkuring mun keur ngaji tanya kahartos tate lamun kahartos geus anggeus ngajina ya geus kahartieun ieu. Kali deui nanya kahartos teu? Ibu-ibu kahartos teu? Alhamdulillah. Simkuring emut cek guru simkuring mun keur ngaji tanya kahartos tate lamun jawabna teu diteruskeun ge percuma. Salila-lila tadi teu kahartos keneh bae ampun. Jadi jalma soleh teh anu kahiji yaslu bainahu wa bainallah. Orang yang selalu bisa mendamaikan dirinya dengan Allah. Di antarana jalma anu soleh teh mendamaikan diri dengan Allah teh hatinya selalu bersih, hatinya selalu positive thinking, hatinya selalu husnudzon kepada siapapun, berbaik sangka. Itu salah satu orang yang bisa mendamaikan dirinya dengan Allah. Moal kasebut soleh lamun jalma suudzon bae ya, jalma teh jalma panasan, suudzon, sirik, hasud, jahil, kaniaya, eta teh kasebut soleh. Makana ibu-ibu, bapak-bapak kudu selalu berbaik sangka. Aya ibu-ibu ngadu ka pamajikan si bapak, ibuna maneh apa teu? Nah, tadi urang nempo di jalan, salaki maneh ngabonceng bae awewe. Eta kan lamun hatena teu bersih mah kurang ngajar paingan telat bae balikna. Kurang ngajar paingan di telepon tara diangkat, awas ya balik kan gitu. Tapi lamun jalma anu husnudzon, eta salaki maneh sok mawaan bae awe batur kajeun. Nah deh da keur ngojek tah mah beres kan itunya. Apapun pengaduan
lamun ku urang dicermati dengan hati yang tulus yang baik, insya Allah akan jadi baik. Ulah ieu mah salaki datang capek ya, asupan ti dapur pindah kana sungut monyong beka salaki sugan resep ari papais monyong teh. Papais monyong ngeunah, bibir monyong hang nyepak ya. Kadang-kadang awe zaman ayeuna mah kasalaki teh siga ka angkot, ka supir angkot ditanya tes setoran, ada uang abang saya, tidak ada uang abang ditendang. Giliran setorna duit ngayah, awe teh manja, bade ibaku cai haneut engke dipangnaheurkeun nya. Tapi giliran setor 20.000 nyandak lagi 20.000, cek salakina neng hoyong ibak cihaneut ngagodog be olangan ka ditu. Ieu mah di ditu jauh di dieu mah moal insya. Jadikan hati kita selalu bersih, hati kita selalu husnudzon, supaya bisa mendamaikan diri kita dengan Allah Subhanahu. Eta jalma soleh, jalma tukang pasea, jalma tukang naon ngaranna suudzon, jang jauheun kana soleh nu kitu mah. Hiji tah. Anu kadua ciri soleh teh yasluhu bainahu wa baina dini. Orang yang bisa mendamaikan dengan dirinya dengan agamanya. Agama orang agama naon? Agama Islam. Orang yang bisa melaksanakan sholat 5 waktu dengan tertib, dengan husu, maka eta jalma anu disebut soleh. Ya mah kadang-kadang ya karena sholat teh ari rajin sholat, ari teu nya enggeus. Mana disebut nage STMJ, sholat terus maksiat jalan. Hese nu kitu mah. Maka para bapak ibu itu dina sholat setiap waktu panggilan adzan eta teh seruan panggilan ti Allah Subhanahu. Aya dina adzan pan hayya 'alas shalah, hayu urang sholat, hayya 'alal falah, hayu urang bahagia, sahanu hayang bahagia, secara tidak langsung gitu eta teh. Ngan kadang-kadang urang mah da mikirna teh kana piduniaeun bae, pi akhirat mah tara kapikiran. Padahal ku Allah disinggung dina Al-Qur'an. Cek Allah, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Nembalan Allah nate teh seru. Bari ngolabas Allah. Aya di dieu sok anu kasurupan teh. Lamun anu kasurupan dibere cai herang teh cai kopi. Cai herang. Ieu aing dianggap kasurupan iku panitia. Ieu 3 macem cai herang kabeh. Tapi ketang alhamdulillah bela. Nah, jadi kadang-kadang cek Allah, kenapa gemerlap dunia cuman sementara di alu beruber tapi ninggalkeun kewajiban pi akhirateun anu pibungaheun. Contoh kieu. Geus ampe karti lah ngajina ampe karti dicontohan. Bapak Ibu keur ngitung duit 10 juta. Karek 2 juta ngadenge suara azan. Kira-kira eta ngitung duitna dieureunkeun langsung lompat ka masjid, tan ngitung duitna diteruskeun adzan nu dicuekeun. Duit di mau kamu sholat. 2.000 paling. Jadi kumaha tah? Empret lah. Dicuekeun, adzan dicuekeun. Ya, ieu mah di ditu jauh ditu. Ayeuna pertanyaan nu kadua. Bapak Ibu keur ngitung duit 10 juta, karek 2 juta tajam ngising melak pisan. Kira-kira eta ngitungna diteruskeun kajian busiat di dinya atawa ngitungna dieureunkeun lompat ka WC?
Ari tajam ngising diperhatikeun, ari panggilan Allah dicuekeun. Ya, pantes hirupna loba kasusah, pantes hirupna henteu tenang, pantes hirupna serba hese. Karena naon? Karena tanda ciri jalma anu nyuekeun kana parentah Allah. Ketika pamenta eta jelma ku Allah ge dicuekeun deui. Na'udzubillahi min komo salat subuh. Salat subuh dina adzan subuh aya as-salatu khairum minan naum, bener teh? Iya aya beda Pak, adzan di Pesing jeung adzan di Mekah itu aya beda. Makanya di Mekah mah lamun begitu adzan subuh eta jelma keur kumaha bae ge langsung ditaringgalkeun lumpat ka masjid. Naon sabab? Dina ucapan as-salatu khairum minan naumna beda. Mana bedana? Sok perhatikeun ku bapak jeung ku ibu. Lamun di Mekah, Madinah, as-salatu khairum minan naum teh salatna panjang naumna pendek. Kieu anu kapireung ku sim kuring langsung. As-salatu khairum minan naum. Salatna panjang naumna pendek. Hartina loba keneh nu salat daripada nu sare. Karena naum teh sare. Di Pesing as-salatu khairum minan naum. Salatna pendek naumna loba keneh nu hees daripada anu salat. Betul, emang betul. Komo anu diharewasan ku setan mah. Cek dina adzan, as-salatu khairum minan naum. Dedengana link kitu, teu salat sawaktu mah teu naun-naun, jamaah edan. Ya. Maka Bapak Ibu, hikmah pengajian anu kadua hikmahna coba perhatikan salat anu 5 waktu. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa barang siapa yang menyempurnakan salatnya, orang yang bisa menjaga salatnya dengan baik, maka Allah akan memperbaiki hati dan kehidupannya dan rezekinya. Ulah sampai air rezeki hayang babari, ari salat disabodokeun digagampang. Wah, aya cenah kieu itu jama tara salat tapi pakaianna hebat, usahana alus, heueuh eta istidraj nu kitu. Naon istidraj? Istidraj eta jelma dikabulkeuna melalui setan. Nauzubillahi min. Ulah kabita kuno kitu, ulah. Urang mah nu penting salat 5 waktu ulah tinggalin, insya Allah rezeki ku Allah dibere berkah. Ya Robbal. 2 tanya. Anu katilu yasluhu bainahu wa bainan nas. Orang soleh teh anu bisa mendamaikan dirinya dengan sesama manu dusun suasia ka kiai. Manusia gitu, manusia. Sia enggo semua tadi bereci kopi di suasia ongko. Aduh aing. Geus bong-bong ulang kana sing lila deui bae. Ulah. Ieu teh geus telat ieu teh kuduna mah soalna naon ngaranna teh ieu teh bade teras ka Banten para Bapak Ibu, teras ka Banten. Jadi tong lila teuing lah. Tong di kopian sing lila ke jam berapa deh teh. Waduh, jam 12 kurang 2 jam. Tanda-tanda jalma soleh anu katilu yaslu bainahu wa bainan nas, bisa mendamaikan dirinya dengan sesama manusia. Ngaran pengertian teh hese Bapak Ibu, Masya Allah ya.
ulah-ulah jeung batur jeung pamajikan ge kadang-kadang hese saling pengertian teh. Ya Allah, maka dibutuhkan, diperlukan suami istri demi ngadidik anak, ulah sok pasea hareupeun budak. Geus ari pasea mah hur bae, da pasea teh rukun sono. Rukun sono teh aya 3, Pak. Hiji ditinggalkeun ka kota. Ya. 2 bulan teu balik, pas datang teh asa panganten anyar deui. Rukun sono. Anu kadua geus ditinggalkeun ngajuru 40 poe nipas. Geus padu tual toel bae. Begitu beres nipasna asa panganten deui rukun sono. Anu katilu geus pasea. Geus pasea teh. Iya. PDKT di rukun sono. Tetapi ingat Bapak Ibu, pasea boh suami istri, boh jeung tatangga, boh jeung dulur, boh jeung baraya ulah sampai lewat di 3 poe. Ieu mah kadang-kadang beda partai paseana lila. Beda pilihan calon kubu saumur-umur kuwuna geus eureun deui, mumusuhana anger keneh, ya mah edan eta mah. Masya Allah, ulah. Iya mah di ditu jauh. Nah, di dieu mah ulah aya insya. Dengekeun Bapak Ibu, jalma nu papaseaan leuwih ti 3 poe aya dina kitab Tambihul Ghafilin disebutkeun eta jalma ibadahna moal ditarima. Anu leuwih parah deui lamun maot can saling hampuraan atawa embung ngahampura eta anu teu daek ngahampurana ditawaran ku Allah sia ek paeh Nasrani tak kafir Yahudi lain Islam. Nauzubillahi min. Maka Bapak Ibu ulah suami istri jeung tatangga jeung baraya lamun rek pasea ulah sampai lewat ti 3 poe. Kitu naon sabab lamun lewat ti 3 poe hiji amal kebaikannya dihapus, ibadahna moal ditarima, umpama dina maut nage lain maut Islam. Naudzubillahi min. Maka Bapak Ibu melalui tausiah ieu mudah-mudahan urang sadaya dijaga diraksa ku Allah Subhanahu wa taala sehingga urang sadaya selalu aya dina lindungan sareng anugerah Allah Subhanahu wa taala. 2. Ya mah kadang-kadang Pak Bu salaki jeung pamajikannya hayang ngadidik anak anu soleh tapi indung bapana pasea bae. Susah eta susah. Salakina ka pamajikana aya budak nyebutna paduka sada gandeng sia monyet. Cek anakna, hah? Indung aing monyet. Lamun indung aing monyet berarti bapak aing ge monyet lalakina. Berarti aing ge anak monyet. Pantes ka sakola ka babaturana nyet-nyet. Cek eta betulan sia nyebut monyet ka aing. Cek bapak aing ge indung aing monyet atau aing ge anak monyet. Terus babaturan aing sia sarua monyet. Astagfirullahaladzim. Makana teu meunang. Teu meunang bahasa kotor, bahasa jorok di hareupeun anak. Anu kadua Bapak Ibu, ka anak teh pepeujeuh ulah ngadidik bohong. Nyontoan bohong, carita bohong, ulah naon sabab? Nauzubillahi min dzalik. Coba sadar atau henteu Bapak Ibu boga anak umur 5 tahun, tengah peuting hayang ka alpa. Ya, cek pamajikana otong tutup alpana ge. Toh buka tutup. Salakina diciwit, bapana hudang atuh sia. Nah deh, eta budak BWB teh tadi hayang ka alpa. Cek salakina atuh kumaha cenah da ceurik. Diharewosan ku pamajikan, cik atuh singsieunan ke naon ke? Boga salaki teh eueuh teuing polo cenah kitu. Apal polo?
otak. Aduh eta bahasa Ciawi eta. Nah, ngaharewasan pamajikan singsinan atuh keluar salakina bapana budak ngetrokan kaca kamar. Cek anakna, "Ma, eta suara naon?" "Suara jurig." Geuning cenah aya jurig ka di sina. Lamun tengah peuting aya budak ceurik, jurig daratang. Kumaha cek ta budak? "Gusmi, otongna gedaek eureun ceurikna jurigna usir deui." Cek indungna teh, "Jurig, mabur sia. Anak aing lagi cicing ayeuna mah." Geus we atuh asup deui bapana teh heuh. Cek budak, "Bapak tos di mana?" "Tos di WC." "Nah deh, tadi cenah aya jurig otong sieun." "Buku tangkorak jurigna aya hareupeun eta." Daek bae salakina sebut jurig. Masya Allah. Eta teh sarua jeung ngadidik bohong. Maka Bapak Ibu berilah didikan yang baik kepada anak. Contohan ke anak teh bahasa anu santun, bahasa anu sae, supaya naon? Supaya anak orang menerima dan menjadikan figur orang tuanya bahwa telah mendidik yang baik. Insya tadi naon tadi sodakoh jariyah nukado waladun solin anu katilu naon anu katilu ilmun yuntafa'u bihi, ilmu anu manfaat. Bapak Ibu ari ilmu manfaat teh lain jalma anu diudeng nasa gede tetenong lain kitab nasa gede lomari lain. Jelma anu boga ilmu nu manfaat teh nyaeta jalma anu bisa ngamalkeun kana kehidupana sesuai agama. Maka simkuring Bapak Ibu kantos diamanatan ku pun guru. Cek pun guru kieu, "Lum, jadi jelma itu kudu jadi seperti mata air." Maksudnya mata air kumaha? Mata air tuk atawa cai. Ari cai eta dibutuhkeuna ku jama kaya bae, ku manusia bae, atawa ku sato bae, pan butuh kabeh lain. Hartina naon? Cai itu bisa dibutuhkan rek ku jalma hirup, rek ku sato hewan, rek ku sawah, rek ku naon bae itu membutuhkan cai. Urang jadi jelma teh kudu siga cai. Ulah ieu mah dipilah-pilah sampai Nabi kan nyaritakeun khairun nasi anfa'uhumun nas. Jalma nu pangadena teh jalma anu bisa jadi manfaat, bisa dialaf manfaat. Ulah ieu mah kadang-kadang lamun anu menta tulung ditempo-tempo heula. Kira-kira aya duitan ditulungan. Eueuh duitan tuh. Anu paling parah naon cing? Mun aya nu maoteun. Lamun jama kaya nu maot brog nu ngaralayan teh pinuh pisan. Nu tahlil loba pisan. Jama teu boga nu paeh eta nganterkeun ya Allah kan sabaraha urang. Masya Allah, teu meunang. Ulah pulah pilih dina kehidupan kudu seperti mata air. Air dibutuhkan ka mana bae, kana sawah, kana kebon. Bila perlu sato hewan pun ngarinum kana eta cai. Maka urang jadi jelema teh kudu siga cai. Insya kadang-kadang dina pengajian ge Bu, ieu mah di ditunya. Lamun mubaligna tenar rame loba. Lamun kiaina lokal dah. Ya. Masya Allah. Komo lamun anu ngajina artis. Pinuh. Ya. Tah. Itu. Bapak Ibu nu kusim kuring dipihormat, maka yuk urang sami-sami memperbaiki diri, sami-sami naonamina teh mengamalkan dan memanfaatkan ilmu. Insya Allah dengan ilmu-ilmu anu manfaat urang sadayana bakal selalu dilindungi ku Allah Subhanahu. Bapak Ibu ngadamal bolu teu make elmuna. Panjen bolu ge kudu make ilmu lain.
Ngadamal bolu tarigu sakilo, gula sakilo, perdimpan sakilo, mentega sakilo, endog sakilo, minyak sakilo, serba sakilo. Ngeunah moal di daharna. Moal. Salat ge kudu make ilmu. Teu di ilmuan teu jadi salatna. Siga aya jalma kafir karek asup Islam tiluan. Encan make ilmu karek salat bae heula. Cek anu saurang nyana jadi imam, aing teu bisa, nyana aing teu bisa, geus tunggu salat we bareng tiluan. Allahu akbar. Aing keur salat teh aya birog, apal birog. Naon? Burit gede. Burit gede. Nya birog. Cek nu tengah teh, ieu kumaha urang salat teruskeun ulah. Cek nu belah kirina teh, nah itu aya burit gede. Cek anu belah katuhut teh, sia mah keur salat ngomong. Nah deui teu meunang. Itunya teu meunang heudeui untung aing teu ngomong pung ngomong kabeh berarti batal kabeh itu gara-gara teu make ilmu. Aya deui nu milu salat pamajikanna ngomong salat atuh ka ditu aing mah teu bisa geus ayeuna mah tuturkeun bae nu aya di masjid pokona mah aya nu panghareupna eta imam tuturkeun kumaha cek imam. Oh datang ke masjid di tayangan bae mana imam can datang pas imam datang langsung nyerepet tukangeun da karek ek belajar salat pas imam Allahu akbar luak baturna nurutan teu oh nya geuning bener cek omongan pamajikan karek nurutan imam ruku luak lieu heula imam sujud luak lieu heula karek milu sujud pas hudang bareng jeung imam tungtungna huluna kahedan ku bujur imam. Iget kaumuan pamajikanna. Doh, kuning cenah aya langsung bae ngalengkah. Imam ek hudang di handle tara hulu imam. Oh, imam kaget, aja mah edan ya. Imam kabur diudag. Da cek pamajikanna tuturkeun imam. Imam na ngorakeun lompatna bedas. Teu kaudag tak kumamum akhirnya balik ka imah. Datang guprak aing kapok moal sakali-kali di salat. Nah deui teu kuat balap lompatna cenah kitu. Ya Allah sugan salat balap lompat. Itu artinya apa? Artinya salatna teu make ilmu. Maka pentingna ilmu insyaallah dengan ilmu yang manfaat urang sadaya bakal dipelihara ku Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Bapak, hadirat Ibu rahimakumullah, buah tomat buah peuteuy tamat euy. Ya. Nya tuh da geus peuting karunya itu tadi geus delak-delek beta ibu-ibu tuh gura-gura anggeus ngaji teh. Hadirin Bapak hadirat Ibu rahimakumullah, bonus terakhir bonus ya. Cek Kanjeng Nabi ad-du'a usilahul mukminin, ari doa teh senjatana jalma mukmin. Lamun pangajian can ngadoa terus baralik berarti teh boga senjata. Hop kuntilanak mamedi jurig pegat eta jamata. Da can ngadoa. Doa heula geus doa uih insyaallah uihna nyandak senjata nyandak berkah nyandak ampunan Allah Subhanahu wa taala. Manawi eta bae para bapak ibu nu kapihatur kirang langkung hapunten akhirul kalam terakhir doakeun ke urang mudah-mudahan ananda anu sakantara mudah-mudahan ananda anu parantos dihitan enggal disehatkeun ku Gusti Allah, dipasihan berkah ilmu semangat dina belajarna sehingga sesuai sareng harapan Ibu Ramana kahoyong murang kalihna dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina habibina wa syafi'ina wa karimina zuhrina maulana Muhammad sallallahu radhiyallahu ta'ala an sadatina sabisina rasulih ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'ama yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jajikal karim azim sultanik. Allahumma ij'al barakata fi majlisina hadza illa bima taubati dzunubah wa satarata birida'il maghfirati ayubah
Allahumma inna nas'aluka ya Allah bihusnil khatimah wa na'udzubika min syarril aqibah wa su'il khatimah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrujna min dhulumatil wahmi waftah lana abwabal ilmi waftah abwabal khair ya fattahu ya alim ya fattahu ya razzaq bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Manawi atanu kapihatur kirang langkung hapunten akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.